Mang, puntennya saacana lain kukuring sama matahan atau kumahanya. Cik atuh si Mang teh mikir Mang, da teh keur bulan Ramadan. Hargaan atuh Mang nuker paruasa, kabeh gaya hargaan. Mun make endog dadar 7.000. Eta hordeng atuh pan ari sia teh jamati keur paruasa, bisi ngabi taun. Oh, eta maksudna. Punten hilap. Tah, kieu ye meh teh nyerikeun teuing. Anu tukang geus ditutup kabeh jan. Entos atuh Di luar kaciri warung buka moal ieu. Deuh, nu penting mah aya jalan nu ngalewat teh nempon. Anu dahari dieu, Mang. Nya sih pada ulah terbuka teuing. Eta. Yang satu mah teh manis hiji. Mang, ngopi Mang. Oh, nya, Mang. Seneng ngopi sih, Mang. Ya alhamdulillah, kadang sapoe sampai 24 jam. Halus tah unggal poe ngopi, kesper masih Mang untuk jadi loba. Serius teh Mang? Serius atuh, mun urang keur teu heureuy. Tapi omat, ulah loba teh ngopi teu alus. Emang kunaon gitu? Mata kese boga budak. Geuning bisa gitu. Nya atuh lah masih Mang ngopi bae mah iranyeun budakna. Bisa bae centong kejo. Oh heueuh Mang, si Mang pan boga hayam. Beneran urang geus meuli hayam kamari. Kumaha hayam si Mang jeung hayam urang cung adukeun. Urang hayang apal we alus teu na euy. Sia, main muda ngadukeun be hayam teungit kana dosa sugan budak teh. Gandeng tong sok pipilueun bae nage, daeng nage teu duitan ieu. Da angger bae teh duitan ge, teh sarua jeung ngadu dosanya ho. Cek sasiana. Pak Ustad aing mah, bising teu percaya mah goceng-goceng jeung aing. Age lah. Kenapa nonsok maneh? Si sok kepoong konya nya mah. Kenapa video mah semua? Nya percuma puasa ge nya. Tengah otak budak teh keur bulan puasa kieu panu kitu. Kas mah ulah sok tau teu nya teh. Di angin po. Kasih atuh dah. Aing mah nempohakan deui nya jeung buka puasa. Sok curigaan bae ongkos ya mah. Ieu mah jadi kaganggu atuh niat puasa aing. Ji, susah lah kepo nya mah. Eta nu jualan jusna orang Cilajah Orang Cilajah. Orang Bojong Kaler sih ya. Aing apal eta zaman nu jualan orang Cilajah. Eta teh nu jualan dia teh tah. Tadi dia tempo geura tempo. Ima ngecek ngecek Heeh, sok cek besok. Tuh tempo aya perbatasan Bojong Cilajah eta teh. Weh jus alpukat ongko nih. Eta nu beureum mah nu beureum. Eta es campur. Jus duren kalapa. Nu dihareup teh eta jualan naon sih? Eta teh jualan kolak jeung es kelapa. Masa es campur ah? Jih, nya emang ngodon ongko. Bising teu percaya mah ka ditu gut, Bo. Be, gua Age, Bo. Ieu mah ngecek heueuh. Nya mau duit tuh. Mau duit mah gampang aya. Wah, we ka mana maneh? Ka masjid atuh. Geus percuma ka masjid ge ari niatna rek dipandang soleh ku batur mah. Cik sakali-kali mah ulah suujon ka urang teh geura. Kumaha teh rek suudon, unggal balik tarawih mah maremean bae. Sarua jeung bohong kas ja. Maneh we nu penting mah urang niat ka masjid. Urang jeung maneh teh geus kacap goreng ku batur teh. Kedok wungkul maneh ka masjid ge. Nahaan. Astagfirullahaladzim. Ini satu kali itu ke masjid mah, orang ngek neangan heula jang buka. Ka mana? Geus duit jang bukana beulekeun udun jeung kopi wae. Baluk di limahnya wakaneun. Emang makana urang ka masjid teh padu nyokot tajil wae ke balik di ka dieu. Aduh, ya HP na kunaon bi. Ramdhani, dila. Nah, HP aing kencan. Encan atuh, HP mana kunaon tuh bisa browsing. Mungkin aku teteh beak karya kamari nggak sih teh. Telepon ke center bea tuh. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Maaf, nomor yang Anda tuju masih sedang sibuk. Operator teh waras teh sih. Ampun deh. Nomornya sibuk di bejantai modot pisan. Iya. Tuh. Selamat datang di layanan kami. Untuk pelayanan bahasa Inggris, tekan 1. Untuk pelayanan bahasa Indonesia, tekan 2.
Penerjemah dalam bahasa Inggris sedang dikarantina. Untuk pelayanan bahasa Indonesia, tekan 1. Tekan, terus tekan, tekan. Call center Melia di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Mbak, akhirnya nyambung juga. Mbak, saya mau nanya, kenapa handphone saya kok gak bisa YouTuber ya? Padahal kuota saya masih ada 2 MB. Sebelumnya saya catat data diri Bapak dulu. Dengan siapa saya bicara? Dengan Bapak Apip, Saat ini Bapak tinggal di mana? di rumah Mbak. Bapak sudah berkeluarga atau sendiri? Ya operator nasi, gontek pinjem duit aing teh. Ya saya sendiri Mbak, saya belum berkeluarga. Kalau gitu, masnya masih jomblo ya? Ya operator nasi teh, sugan. Ini sudah peraturan dan kebijakan kami, Pak, untuk mempertanyakan lebih detail mengenai keluhan pelanggan kami. Ya saya masih jomblo Mbak. Sudah berapa lama ya, Pak? Ya Allah, nanya kenapa aja sesulit ini? Udah 10 tahun Mbak. Kasian. Iya tapi itu bukan masalahnya Mbak. Jadi kapan masalah saya segera diproses? Ya, baik. Tunggu sebentar ya, Pak. Keluhan Bapak akan segera kami tindak lanjuti. Mohon teleponnya untuk tidak dimatikan terlebih dahulu. Iya Mbak. Lama-lama jangan tunggu dulu. Lama-lama jangan tunggu dulu. Halo, Pak Apip masih di sana? Iya. Iya. Jadi gimana masalahnya Mbak? Jadi gini, Pak, masalahnya handphone. Halo Mbak, halo, aduh, halo Mbak, aduh. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini.